keluarkan zakat. Urang dagang aya aturan mainna, aya pakir miskinan di harta urang teh ketika geus datang ka nisab mah. Urang boga pare geus nisab saton urang boga, lain urang mutlak aya nu pakir miskinan sing hade mun teu dikaluarkeun bahaya. Bahaya tah nu mantep cek tadi ge Tuang Syekh Abdul Qadir nyaritakeun NTT aya fi bariyatin katsiratis siba, aya di daratan nu loba sato galakna. Urang hirup di alam dunia hayang mulus datang ka maot sing hade lantaran seakan-akan urang teh hirup babarengan jeung nu garalak. Jeung nu garalak sing hade teu salamet, carang nu salamet ieu. Sato galak teh naon eta teh? Hiji orai, nomor kedua kalajengking, nomor katilu bayongbong, nomor kaopatna bangsa hewan-hewan anu osok nyakit, nu sok ngegel. Wah, loba jasa ye di alam dunia teh. Asa kurang jelas cenah kiai teh bahasa wali, pangjelaskeun kieu urang hirup di alam dunia hayang mulus jasa datang ka kuburan, ibadah ka Gusti Allah, salatna teu ngamusyrikeun, kemudian urang teh kitu ngalaksanakeun zakat hayang mulus, ieu sing hade loba gangguan. Di antarana aya orai galak, aya kalajengking, keun disebut orai galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageumna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun, para alimin ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir di tengah-tengah urang Kiai Haji Subandi Dipanggang. Jelema kuat, jelema gagah, lantaran dipanggang teu tutung. Kurang doakeun mudah-mudahan dibere panjang umur, dibere kuat ku Gusti Allah, naranagan nanjerkeun agama Allah. Oge sebagai pendamping Ki Subandi ialah Kiai Haji Amir. Alhamdulillah nyana sanajan leutik nyandung. Kurang doakeun kakara kedua mudah-mudahan bisa jadi opat. Abeh perangna mantep. Sahibul bait yane keluarga duka ti almarhum Mang Atta Mang Karta nu alhamdulillah setiap minggu anjeunna selalu aktif di Cilongok, kemudian dipundhut ku Gusti Allah kalayan gampang.
musim kuring ngarasa prihatin, hartina prihatin, kalengitan biasana sabada ngaji mingguan dahar mantes dahar kula istirahat osok dipencetan kunyana ngan kula sok hees nyanya ge milu hees malah kadang-kadang geulannya hees kitulah mangkarta mengenang masa hirupna anu istimewa kahirupanana lantaran nya nama jelema bodoh jelema susah tapi nemah ku kabodohan jeung kasusahanana tapi wauhna jeung para kiai di Cibuntu kiai ahli Allah kiai Armin nya nama wauh Ki Astari nya wauh sekitar kiai-kiai nu dianggap ahli-ahli Allah nya wauh jeung abah kula almarhum nyana akrab nu mantak akrab jelemana nya nama daek ngurutan eta tanu nyeun akrab urang teu hayang jadi urutan bae jadi benineng jadi eueuh hiji nyana teh ngarasa kalengitan mun bisa ojol mata jeung nu dibawa ku kula Haji Pendi Panayata ojol bisa sebab janda mah dibawa ge eueuh mangpaatna yang teu bisa ojol para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu malam ke-40 nyana hadir di tengah-tengah urang sakumaha anu dijelaskeun ku guru urang dipuat dina hadis Kangjeng Nabi hadis Kangjeng Nabi muat diuraykeun ku guru-guru urang bahwa mayit ketika diangkat dicabut rohna langsung nyana ka Baitul Maqdis naik ka langit kahiji kadua katilu sampai Sidratil Muntaha turun deui ka handap nyana cicing di luhureun lawang neuleuh jasadna nu keur berbaring nu daratang saha kadinya nu ceurik saha nu seserian saha nyaho ketika mayit dibawa ke tempat mandiannya namilu beres di pandian langsung diteundeun di luhur boe diwedakan terus di naonan karangareuna di kapasan neuleuh dibungkuslah make boe kahiji kadua roh turun ka dinya dilipetkeun aya di dinya roh didinya dibawalah ka kuburan sabada disolatin nyahueun nyana saha imamna lobaan jeung saeutikna bawa ka kuburan diazanan diasupkeun dibuka pocongna langsung dibuka pipina ditempelkeun ka taneuh lantaran asalna tina taneuh babalik deui kana taneuh teu nu kasep teu nu geulis teu nu sugih teu nu susah artis atawa orang kampung dibuka ieuna ditempelkeun deui kana taneuh mentak rugi jasa orang boga hirup boga sehat boga gagah kemudian dipakai sombong lantaran isuk pagetoma seperti kitu teu saha tutupan make kayu atau awi langsung korolak beres ditincakan teu saha pamajikan anu sangat dicintai ku urang waktu maot
salakina micen embungan salakina ge bobarengan duaan. Andai kata ya dua panganten majikanana maot jam 12 peting haju bebeja ka mitohana kumitohana ditingali ujah si neng ge maot kieu bayaeuna malah emak jeung abah deka kamar adi sia ka kamar ieu bawa di kamar ku sia duaan bae cengnya jasa laki haja sia ieu salakina dikunci ku mama di luar ku abah di luar sia duaan di jero kamar besidik sosonoan terakhir los cak salakina ke heula mah kula mah mendingan jeung emak bae tuh daripada jeung babajikan mungkin sakumaha bogona jeung sakumaha cintana boro-boro kita milu ka kuburan duaan di kamar embung yana geus sieun nu mantak sieun lantaran beda jeung keur hirup bade toel-noel deui ditangkep deui kuari ditoel ngabaged ditangkep ngabaged nu mantak sieun urang tah kanu maot teh sieun lantaran beda teh bisa diajak seuri kabari mah urang seuri jana seuri urang senyum jana senyum nikmat urang hirup jeung pamajikan nu dipake ka cinta ku urang teh urang pegal dipencetan ku nyana henteu pegal ieu nu ieu dipencet kuari kulantaran geus beda ditoel cicing bae tangkep cicing bae diajak seuri cicing bae andai kata terjadi peuting ku urang diajak seuri nyana seuri urang payah dirinya lantaran teu akur ai kudu nyana seuseurean mata ketika geus berbeda kitulah jelema jeung jelema bakal sieun nomor kahiji nomor kadua ketika jelema berbeda pikiran teh lantaran nyana teh luhur teuing teu katampung di dieu stres mancing di hareupeun ieu mah benang cek senda jepit oh berarti berbeda ya teu puguh teu karuh seuri sorangan bae teu puguh teu karuh manehanana kadang-kadang leumpah teu make baju teu make calana ge wani ya ieu berbeda ya berarti kadang-kadang mawa golok urang sieun kajeun kumaha gagahna urang kajeun teuing kumaha gagahna jawara neuleuh nu modal kitu tetep bae sieun awas urang beda pikiran jeung urang awas antepkeun tambah keuna sorangan kumaha nyana bae lantaran beda pikiran urang sieun tetap amankeun nomor katilu berbeda pikiran teh kulantaran luhur jasa pangkat nyana teh diangkat jadi sholihin ku Gusti Allah nyana teh diangkat jadi wali ku Gusti Allah jelema bakal sieun lantaran beda jeung halayak rame ketika aya caleg datang mere duit nyana mah embungeun kos urang dia persis kan tah berbeda ieu mah ya ketika diajakan di partai dunia aing mah dunia akhirat sia mandek berpater jung ka ditu sadaek sia diajak berorganisasi ke heula aing mah pikiran aing mah ka akhirat diajakan nyeun yayasan embung aing mah akhirat aing mah selalu bae geus ka akhirat berbeda pikiran jeung harayak rame jelema sieun mantap ka Amir sieun ge beda tak ka Amir ka Ustad Amir jelema sieun komo pajikanna sieun mesti ditakol lain cenah punyana sieun teh lain sieun ku galakna beda pikiran lamun urang biasa bae bawa layak ka sieun urang jadi kiai batur disogok urang disogok akur jeung urang
tatanggana ngridit nyana ngridit malah leuwih gede tatanggana mamionya nama apansa beuki barah ieu mah kiai nama tapi kabatur ngaulah-ulah resep dunia nyana boga showroom belum tak kiainya kiai belum tak coba ngacung mana kiainya kulantaran akur bae bedah-bedah masantren baheulana tapi dina kahirupan akur daharna akur pakena akur kahirupan segala rupana akur malah mah proposal terus bae ka ditu ka pamarentah leuwih jahat ieu mah tibatan calon nu kos ieu mah eueuh nu sieun ka kiai eta malah nonggengan ka kiai eta aya kiai liwat tak kiai eta nu sieun lantaran akur ge urang lumantak jeung tu Abdul Qadir innaka ibariyatin kasiratis siba anjeun hirup di daratan anu loba satogala sing hade hirup urang teh nungguan maot sakumaha dulur urang tatangga urang abah urang emak urang karuhun urang geus maot ente ge bakal pararae kudu inget si hade jadikeunlah mau izoh jelema-jelema nu geus tari heula deuleu kahirupan Firaun japae ragap dada urang aing si akur jeung Firaun teh tingali kibar siso paehnya neraka aing kos kitu teh teu deuleu Soeharto sakitu sugihna Soeharto masuk 10 besar dunia Soeharto mah lain leutik-leutik harta Soeharto mah deretan 10 dunia salah sahijina Soeharto sugih jasa Soeharto mah lain 7 turunan deui 40 turunan moal beak hartana paeh sarua lamun Soeharto bae presiden paeh RT mah modal geus modal RT mah tah eta geus pasti geus tah paeh bae kabeh jadikeun ku urang mau ieu apala tataizu apakah henteu jadi mau ieu sih teu bade nasehat sih mantakoda jelema anu geus tari heula oh Soeharto sugih paeh Ibu Tin sugih japaeh jadikeun ku urang teh mau ieu aing ge bakal paeh ngan sing hade ieu ku hari bagian nu solihin Kangjeng Nabi nu sakitu mulyana moal aya tandingna kamuliaan Kangjeng Nabi pupus Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi mah pupus sing hade mun ka kiai tilar dunia minimal maot mun ka embe paeh gitu kan ai di dieu mah diceplak embe paeh ai kiai modar jadi gitu bahasa ceplak bagus kitu bae geus teu bake aturan diceplak henteu bake aturan ai di Bandung mah mun ka tai kotok lamun ka dagingna daging hayam kan bagus sareng naon tuang teh daging hayam tuh tai kotok tuh piceun kan pantes di Bandung mah kitu di urang lain Aisyah dahar jeung naon jeung daging kotok duh budak tuh tai hayam piceun blon itu coba ai kataina sopan jaga tai hayam ai ka daging kotok eta ngeceplak memang kos kitu mah potongan tapi lestarikeun antepkeun emang bahasa urang tah mah ulah dirobah-robah joreng ke lamun dirobah-robah aya nu nanya pan Nini nuju naon oh nu nanyana ustad orang Bandung nuju ngauah-uih dinten ranggina gitu ada itu beres eta ieu neuk ka marana ieu jajabkeun haji ka mana ka Pondok Ageng atuh Pondok Ageng ka mah ngaran pondok gede bae mana Pondok Ageng eta salah kaprah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum jadikeun ukuran Kangjeng Nabi nu mulya pupus para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i mararaot sadayana tilar dunia kitu keneh para ulama guru-guru urang cidahu maot caringin maot dan lain-lain anyar keneh kamari Ki Gomrawi ge maot sarua bae urang ge bakal paeh urusan paehna masalah da kabeh ge bakal nu jadi masalah setelah paehna setelah paeh ieu kulantaran urang mah yakin jasa bahwa sanggeus maot eta
aya hisaban di jero kuburan. Di samping aya hisaban aya kanikmatan kubur di jero kubur teh. Dua nu mantap urang sok ngadoa. Allahumma ja'al qabrahu ya Allah raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufari niron. Jadi di jero kubur teh aya dua, hiji raudhah min riyadil jinan, nomor kedua hufrah min hufari niron. Hiji taman surga, nomor kedua jurang neraka. Dua di jero kuburan teh. Moal pati-pati ngadoa model kitu mun di jero kubur henteu kos kitu. Sakali deui di jero kubur teh aya taman surga jeung aya jurang neraka. Mun ieu kabeh ditanya, hayang ka mana ieu urang? Pasti milihna taman surga. Tanya ka nu sok ngaji, ente kunaon ngaji? Hayang ka surga. Nu tilok ngaji tanya, sia ieu tilok ngaji mun pae hayang ka mana? Weuh, surga atuh. Sia nu sok salat mun ditanya hayang ka mana? Atuh aing surga. Nu tilok salat tanya coba ge. Sia tilok salat ieu mun pae hayang ka mana? Ya, surga. Pae tu tilok salat, salat mah teh urusan aing jeung pangeran. Atau tenang bae sih pangeran mah teu bubudakeun. Ngomongna ngeunaheun. Ya Allah Karim. Ya Allah ya Rabbi. Tukang judi tanya, "Aisyah percaya ieu teh bakal pae?" Percaya tuh. Ya ini Islam. Sia ieu percaya di jero kubur teh bakal aya kanikmatan kubur jeung aya siksa kubur. Percaya. Sia ieu lamun pae milih tak surga apa milih jurang neraka? Tuh ditanya tuh kos kitu mah kos surga nu sia bae. Surga nu pangeran mah Ghafur Rahim. Indrannya napan ngadalin begon teh coba. Apa pun ditanya karena itu. Mentak aya we sahabat naros, "Ya Rasulullah, abdi bade tumaros ka Tuhan. Kaya naon? Abdi mah pangbejakeun ku Tuhan. Pagawean numun abdi ngalaksanakeun bakal dibere sorga sakitu bae." Kanjeng Rasul ngambatkeun deui ngajawab supaya kadanieun ku halayak. Naon tadi nu ditanya. Abdi bade tumaros ka Tuhan hiji pagawean numun abdi ngalaksanakeun ka sorga sakitu bae abdi. Ku percayana aya sorga abdi mah hayang dibere penerangan ku Gusti mana pagawean mana mun abdi ngalaksanakeun bakal ka sorga. Sahabat ke nu sejen ngadarengikeun ji mantep oge ieu pertanyaan. Ginaheun ieu. Oh cek Kangjeng Nabi opat perkara. Kahiji naon ya Rasulullah? Anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ke Allah sama sekali ulah aya musyrik. Kadua naon ya Rasulullah? Nomor kedua watuki masalah laksanakeun salat. Nukatilu naon ya Rasulullah? Watu tiya zakat kaluarkeun zakat lamun nisab. Nukaopat naon ya Rasulullah? Watasilar rahimah tepungkeun rahim. Sakitu ya Rasulullah, sakitu. Abdi insyaallah bade ngalaksanakeun model kos kitu hampura Gusti doakeun abdi. Leos bae sahabat. Cak Kangjeng Nabi lamun eta jelema bener sakumaha omonganana dek ngelaksanakeun tadi teh geus sama langsung sorga bae kajen kuku mah sorga bae. Opat perkara hiji anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah yakinkeun ulah aya pungkal pengkol percayana hiji be Allah nu ngamadaratkeun Allah nu ngamangpaatkeun Allah nu ngahirupkeun urang Allah nu ngamaotkeun urang Allah nu mere rizki Allah hiji be Allah sorga jol we nu mata batu combong ibaratna ni combong oh bayin bolongnya ieu ngagunakeunna kumaha babari mun bisa cokot buukna siawal tuh hese nama kos itu Pak sempak dukung si dipake wetak ngungku hatu hese deui geus setanirna nu sok kumanehanana dilengkah eta mah gampang cokot hareupeun lawangna bae aju supkeun ka bong-bolong aju kumaha babacaan saya tiup ke pake komo mun ditoelkeun makanya set untuk bisa ditoelkeun katakkeun
ujian ada dituturkeun ge ka ditu eprak bener dilaksanakeun suke toya masya Allah manting Kang Asep aduh Kang Asep abdi masa najan dahar ge seubeuh dibalik atuh sia mah ge bogo teu dahar ge ieu mah teu dahar ge seubeuh cenah abdi masa najan hayas bae ge seubeuh ngeunaheun nu jelas bogo kanyahoan ka ku si Asep tuh combong mantep kan percaya bahwa combong boga pangaruh percaya paeh gerage paeh tajana menepis cilaka awas tak cumbang-combong gitu ulah pijen tumpukeun di dieu teh bikeun ka banser teh banser ya baikeun ka nyana geus santepkeun kana sakalian ka neraka nyana mah aya dia tuh mah besok keris ieu nih nang tici sokai iya sabara lukna tuh itu tuh si hiji 27 boy aya Soekarno aja bakal boga luk 7 kieu sing ada ieu lamun dibawa ku urang aja boga musuh ketigkeun taneuh 3 kali ulah napas sambat ieu sambat ieu saya ieu si Menggarong ngaranna ieu percaya orang diketingkeun aya pangaruhna ieu pohara jasa percaya jasa aing maka keris ieu mah ieu ente boga percaya pangaruh keris sing hade ulah tak kos kitu teh ulah komo tamah datang ka aya gereja milu percaya ka patung percaya ka makhluk teh boga kakuatan cilaka mata Kangjeng Nabi ngajelaskeun antabudallah la tusyriku bihi syai'an sakitu ba sing hade nomor kedua watuqimus shalah sahabat nanya watuqimus shalah ya Rasulullah salat teh kapan 5 waktu mohon zuhur asar maghrib isya subuh eta salat tak kitu sakikituna teu kudu salat teu kudu kumaha jang urang ceplak mah geus teu kudu teu kudu geus salat 5 waktu bae ge sorga bae geus mah urang ceplak mah geus teu kudu make salat sunah geus teu kudu jadi ditahan emang tilok ieu geus 5 waktu bae geus 5 waktu salat sorga sahabat ge datang ka gede abdi ge cenah moal salat sunah doa masalah nu penting salat 5 waktu rapi salatna sesuai jeung aturanna sorga Masya Allah karim istimewa jasa nomor ka-4 nomor ka-3 waktu tiaz zakat kaluarkeun zakat urang dagang aya aturan maena aya fakir miskinan di harta urang teh ketika geus datang ka nisab mah urang boga pare geus nisab saton urang boga lain urang mutlak aya nu fakir miskinan sing hade mun teu dikaluarkeun bahaya tah nu mantep cek tadi ge Tuang Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ente teh aya fi bariyatin katsiratis siba aya di daratan nu loba sato galakna urang hirup di alam dunia hayang mulus datang ka maot sing hade lantaran seakan-akan urang teh hirup babarengan jeung nu garalak sing hade teu salamet carang nu salamet ieu sato galak teh naon eta teh hiji orai nomor kedua kalajengking nomor katilu bayombong nomor kaupatna bangsa hewan-hewan anu sok nyakit nu sok ngegel wah loba jasa ieu di alam dunia teh asa kurang jelas cenah kiai teh bahasa wali pangjelaskeun kieu urang hirup di alam dunia hayang mulus jasa datang ka kuburan ibadah ka Gusti Allah salatna teu ngamusyrikeun kemudian urang teh kitu ngalaksanakeun zakat hayang mulus ieu sing hade loba gangguan di antarana aya orai galak aya kalajengking keun disebut orai galak naon dunia teh orai mantep cek Tuan Syekh Abdul Qadir istagil bi taatillah maneh kudu taat ka Gusti Allah sing hade
wauhan Gusti Allah wala ta'rifid dunya ulah wauhan ulah ngawauhan dunya lamun maneh ngawauhan dunya berarti maneh can nyaho ka dunya sebab dunya eta adalah orai teu saeutik jelema cilaka ku orai teu saeutik jelema cilaka ku dunya boro-boro jelema anu ilmuan nu aya ilmuan ge kabelit ku orai kiai bae kiai sering jasa kabelit ku orai teu karasaheun ka teh ku kiai kabatur mangaharuan eta kiai goblok sia tolol pemuda hei ulah mabok sia haram sia neraka bisa anda kiai salah eta kiai bener jasa woi para pemuda si hade ulah judi haram teh judi teh hebat eta kiai salah eta kiai bener jasa sia kiai si hade ulah zina bahaya sia di akhirat neraka sia salah eta kiai bener jasa dakwah fisabilillah teh jana jol bae aya caleg datang ka imah kiai Waalaikumsalam hade geraya mohon doa nabi kiai tahun ieu abdi gaduh pamaksada naon abdi bade naik di Golkar kiai oh alhamdulillah mudah-mudahan negara jadi aman atuh mohon abdi mah demi kemaslahatan umat bae mantap jasa tiis kana hate kula mantap tertarik teh ieu lah jalan teu bareres bae sugan bae kula jadi DPR mah kula bisa ngabantuan jalan-jalan sekolah nasana terarapi jasa kula mah asana karabat dari pemerintah mudah-mudahan teh kula bisa ngabangun insyaallah oh mohon kaler kidul barat timur mas beres sasalaman doa nabi kiainya guriwal bae sajuta alhamdulillah balik caleg dibuka hitung sajuta alhamdulillah fadl Allah kiai guys begitu ndek calon dua pedi datang deh oh jangan teh mun dua dinten deui kiai abdi mah hampura we imah malila-lila sakadar hayang manggihan kiai bae jeung doana sasalaman dek guriwal sajuta deh hadza min fadli rabbi ngadalil teh kiai disebar ka mas kamari Golkar merena sabaraha di dia sabaraha di dia 50 apa 100 oh 50 20 oh 20 berarti variasi ya 20 50 merenya nuhun alhamdulillah ya rabbil alamin beres teu karasa eta kiai tolol nu mabok kunyana dicarekan nu zina kunyana dicarekan teu salah anu judi kunyana dicarekan haram sia bego haram ka masyarakat galak jasa pannyana ge dibere eta pan haram masyarakat bego sia haram horengan nyana biang bego atuh eta teh haram pan sarua atuh dalilna ti Kangjeng Nabi ar-rasi wal murtasi finnar nu nyogok jeung nu disogok neraka pan nyana nu ngaluarkeunana nyana nu ngitung kieu tolol haramna naon bedana jeung nu mabok sarua haramna jeung nu zina atuh sarua pada haramna kunaon atuh kiai ka batur ngaharuan ai nyana malah mamenta deui kamari geus sajuta mun aya mah cenah tambahan deui aya we ka kieu nu kitu di dieu coba tunjukkeun eta teu karasa tah Lebatak lamun urang nyaritakeun perang Kangjeng Nabi teh nyaritakeun perang salila hirup perang urang tanjerkeun agama Allah tanpa perang moal menang kajen kukumah ge Islam teh jak kitu cek Kangjeng Nabi saat kudu perang sing hade kudu make senjata jeung kekuatan
ketika orang ningali ka baheula Kangjeng Nabi Musa perang jeung Firaun luhur agama, Kangjeng Nabi Ibrahim perang jeung Raja Namrud luhur agama, Kangjeng Nabi Daud perang luhur agama, Kangjeng Nabi urang perang jeung Abu Jahal luhur agama. Urang kuari can perang ye ngan kamari perang urang jeung penjajah luhur. Indonesia berkibar di dunia teh, terkenal Soeharto teh di alam dunia, Soekarno teh di alam dunia teh istimewa. Soekarno teh istimewa jasa. Oh, bendera Sangsaka Merah Putih teh dihormati Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, seluruh dunia karena perang na istimewa. Kuari mah geus eueuh perang, kuari mah aya ge perang di medan pendidikan. Perangna kuari medan pendidikan, lamun medan laga baheula perangna di lokasi kudu boga senjata, kudu boga pelor jeung kekuatan. Perang di medan pendidikan ge sarua, senjatana lisan, pelorna ilmu, medana majelis taklim pondok pesantren. Nu mantak Kanjeng Nabi si hadir lisana supaya tepat sasaranana. Ieu ulah aya riswah, ulah aya sogok-sogokan. Nu mantek kiai nu asup di partai kunaon puluya peleye ngomongna oleh sana ya ditembakkeun mengkol duh lempeng ke enggak dia kiai kunaon sih dari sur bae ngomong lah pokoknya asal ngejegur bae sih teu bisa lempeng tembakeun coba tembakeun bener sekarang gua jana tuh kiai masa teu beres nembakna ulah loba omong asal ngejegur bae sih. Lisana teu seukeut deuk ngomong jeung saha, deuk ngomong jeung bupati, galak ka bupati ngomong naon suruh jeung bupati. Kamari pang geus 10 juta. Loba omong lah segala kieu kitu ke ditambahan deui kurang mah. Atuh. Di yayasan kiai yayasan aya nu teger moal aya naon sebabna? Henteu lisana henteu mulus senjatana. Mata asah lisan teh supaya senjata can ditembak ampun jelema can ge urang ngomong ampun kiai ampun kuna beusi ka tembak ku kiai sieun nya lisan ulah aya kasieun ulah aya kahawatir hiji be Allah ketika datang caleg dibere duitnya heuh sabaraha sih merena 1 juta nu gede kagok ka neraka aing ieu teh balikan deui cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh urang teh aya di bariyatin kasiratis siba daratan loba sato galakna dunia eta adalah orai lamun ente nyaho bahwa dunia ieu orai pasti ente ge moal hayang budak-budak dunia ja dunia mah geus anggeus diatur ku Gusti Allah urang di gunung bae aya loba mah loba bae urang di daratan aya saeutik bae urang dagang aya bakal rugi mah rugi bae urang dagang modal letik bakal untung gede mah gede bae urang tani geus bagus ai ku beurit mah teu meunang nanaon urang ala kadar bae tapi bagus ieu geus diatur ku Gusti Allah pemilikeun urang teh nu mah teu kudu dipikir-pikir teh bakos kitu mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Nah ieu jelema nu ngudag-gudag dunia hakikatna mah berarti ngudag-gudag naon orai. Isuk-isuk siap mobil ngeng dek ka mana ieu dek ka pasar berarti ngudag naon orai aya di dieu oh ya apa nu di dieu na jadi orai kabeh teu orai ya Allah ya Rabbi komo tama di limbah mah waduh tama orai naga tama waduh geus parah tama tah ieu lah jelema ngudag-gudag orai isuk sore nu diudag orai mata lobalah nu kabelit ku orai teu saeutik ge badut cilaka ku dunia orai meulit ai kitu pan meureunadan ngabangun masjid ge kudu make dunya ya Tuan Syekh ngabangun majelis kudu make dunya lunakeun oraina nah setelah ku urang beunang eta dunya tarik batak reketek tenden oser-oseran orai moal nyatok ka urang kajen ku kumaha ge lantaran oraina geus dibatek ku urang dunia geus aya di leungeun urang tarik
masjid kan ya kuy beres masjid pasantren kan ya kuy tak beja ka pemajikan neng urang boga duit 100 juta ke masjid kan kabeh ya wedan berenang urang disebut wedan ku pemajikan sia ka sorga teh pemajikan edan berenang ye atuh aya ulah kabeh mah 50-nya 50 ye 50 jang ka masjid atau mas pondok pesantren 50 jang urang wedan kita geureuh lah Masya Allah encan kan bisa tuh lagi gitu mas 10 juta beja 90 juta orang 10 juta ke pondok pesantren kak pikir atuh kak kurang mikir apa orang loba anak atuh anak pikiran atuh ya masjid pondok pesantren menjaga kabehnya malikin ulah 10 juta tuh kakak kurang kos gitu teh orang dicarekan ku pemajikan dekat surga dicarekan ku pemajikan itu sakumaha tuh 1 juta saeutik loba omong 1 juta bae kesadikin henteu lah 10 juta bae mun kakak 10 juta kudu kadin pegatan bah sial jasa eta awe dicisoka tolol eta aduh dicisok kaya eta nu kos kitu bari tanya KTP na urang keplak blon Masya Allah tah ieu dunia teh can lunak coba lamun aku rumah orang yang pemajikan neng ieu boga duit 100 juta ieu urang ka akhiratkeun ieu urang ka masjidkeun jakeun ngabangun masjid ka ulah di kakarak 100 juta jeung anting kula los bawa ka ditu ngan kula dek Bali atuh beres si bawa kos kieu teh urang dipiara ieu kos kieu mah teu dipiara kos kieu mah teu beres diajak ka surga teh hese jasa tak ieu keur carita bae horeganan eta dunia teh orai jadi lamun berangkat isuk-isuk balik sore neangan dunia ternyata horenganan neangan orai geus jadilah di imahna kabelit jana ku orai kadeleuna motor mio padahal mah eta oretan kadeleuna eta Avanza atawa Innova horenganan bapana oretan kadeleuna imah agreng horeng ore belang kanyahoan oraina nyana tilo ka masjid padahal mah deket jasa ka masjid teu nyahoeun tihang masjid aya sabaraha eta keur kabeli ku orai ngaranna kos kitu tah batur mah azan Allahu akbar ka masjid jangan mengumbah motor urusan orai ditanya Pak bagri bieu geus sia-sia bagri waktu kali itu naon riweuh-riweuh teh sia-sia aing atuh orang ngamuk karasa jadi keur dibelit ku orai eta teh ya Allah ya Rabbi tah sing hade sakumaha nu diuraykeun tadi horen urang teh hirup di daratan nu loba sato galakna orai dunia nomor kadua kalajengking ditaros tuan saya ai kalajengking gambaran naon pamarentah teh kalajengking sebab kalajengking mah nya namanya nyakitna ku tilu hiji ieu naon teh ngaranna cacapitna nomor kadua buntutna nyeureut tilunya mah jadi orang mun bagi lurah ieu kalajengking ieu sing ada sia mun aya lurah ngabiringan gajeun ngomong moal teh jauh nanyakeun SPP teh geus beres ya kajen kumaha ge nanyakeunna soal kos kitu bae eta ngaranna keur nyakit ka urang tanah urang aturan sih mengatur pemerintah we keur carita di luar aturan Islam tengeuna himpan urang itu sawah nu urang dipelakan teu jagambrung ketika dipelakan rugi pan mayar pajak mah terus bae sekali mayar tak we 1 juta komo ayeuna mah naik 100%. Begitu ditagih teh ieu tah lurah teh horenganan kala camat abahna kala bupati bapak kolot kala aduh ai DPR mah bayombong jadi ieu
urang hirup teh horeganan babarengan jeung eta dihareup kalajengking di dieu bayombong insyaallah di dieu eta kalabang sing hade tah hirup urang mun hayang mulus cek Tuan Syekh sing hade singkirkeun eta orai singkirkeun kalajengking sikir tah eta kiai nu kamari dibere 1 juta teh eta pan kena kalajengking teu karasa eta kiai huluna keur dicekelan ku kalajengking buntutna ngacung ka luhur ngap-ngapan kiai mulai kuari bisaeun galak eta kiai nyaritakeun hukum moal bisaeun eta kiai dakwahna tegas moal emang kunaon panjana geus kena kalajengking 1 juta ibu 50.000 nu leutik 20.000 aya nu leutik asa mah 10.000 asana cekula mah jang ka neraka mah cukup sakitu ge lumayan teh sakitu bejang ka neraka tah tah isi deui salat bagus zakat bagus aya barang ditimbang teh aya kalajengkingan nyangket cek malaikat teu bisa ka sorga si ibu ieu mah sarwiti mah kunaon ya iya cenah aya kalajengkingan 10.000 rugi jasa badak kula mangan sakadar mah telingan mabok haram jelas dalilna zina haram jelas dalilna maling haram jelas dalilna enas kabeh ge sogokan haram jelas dalilna sakadarna jelaskeun teu karasa 10.000 20.000 30.000 50.000 horeng seuneu eta sing hade besi engke ibu di akhirat teu salamet ku sabab 10.000 ulah nyalahkeun sasara ulah geus mepelingan ku je kiai haji ku hari kumaha tuh jang geus kadahar pan ieu mah menta deui ka caleg kabeh lumayan jadi urang ka neraka engke pan embung kajen ku kumaha ge ya sedih jasa lamun nyaritakeun dina majalis artina sanggeusna ieu kiamat beres kiamat ieu diganti sanggeusna taneuh diganti langit kadal talurun malaikat setahap tahap 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 sampai ke 7 ngelilingan urang geus beres urang manusia dikeliling ku malaikat digiringkan ka mahsyar datang ka mahsyar cek Gusti Allah ya Jibril hei Jibril coba ayeuna datangkeun ku anjeun jahannam bukakeun tasingkapkeun jahannam dibukakeun ku malaikat Jibril jahannam urang kabehan neuleuh ka neraka jahannam jahannam teh titah ngomong jahannam bersuara bisautin azimin luar biasa suarana di sampingnya bersuara ngaletap anu luhur luar biasa luhurna ditanya ku kabehan ku urangnya masyarakat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi nanya kabeh wahai neraka kunaon eta luhur-luhur teuing ngalentabna ngomong jahannam kami gerget jasa kanu jelema narima kana suapan aing gerget jasa ke jelema nu maksiat aing gerget jasa ke jelema nu kena sogokan teu saha lempap ku aing coba eta lamun geus kos kitu kumaha kira-kira urang ye urang nya dhaif bos salat kurang bagus puasa kurang bagus zakat kitu keneh aya sogokan deui 10.000 ya Allah geus nipas beta 10.000 gitu sia tuh nuturkeun aing pan ieu data otentik ieu waktu kamali milih Golkar teh pan aing isin atuh teu bisa cenah ieu mah kajian gokoa ge aing deuk milu bae atuh sia ulah ka dieu deui aing sia aing ieu bakal nuntun sia ka neraka 10.000 cek nini teh anak ka neraka 10.000 keur teu 1 juta bae gila ieu ya ade ya Allah ya Rabb jangan bawa seuneu mah lah kuari urang teh nu mawa seuneu teh kuari kula waktu ka Irak teh kapan zarah kaki Bahlul kabehan kabeh nanya ka kula kiai ieu si Bahlul kumaha ieu urang teu nyaho dongengna ku kula didongengkeun di ditu di Irak didongengkeun waliullah
zaman oh kakarak paham ieu mah anekdotna doang kapanggihlannya jeung Raja Harun Ar-Rasyid kapanggih ku Raja Bahlol ulah asana geus kebal amat teu kapanggih jeung maneh tas di mana tas ulin sekian tas ulin di mana geus kebal amat teu kapanggih tas ulin di neraka jahanam ceuk nu bener sia Bahlol ngomong teh sok sambarangan jeung kieu tas ulin di neraka tas zaman tuh maksudnya nangan sana saya tik jangan rokok. Lata tadi balu kali dia. Nu bener sia. Kieu tuan raja kula ulin ka neraka nanya ka malaikat penjaga neraka malaikat mana neraka ieu. Coba-coba bentar sana saya tik bae hayang ngarokok ya itu. Oh cek malaikat. Pancena neraka teh seuneu. Nabi Rasul ngajelaskeun neraka teh seuneu. Diteruskan ku para wali-wali Allah cenah neraka teh seuneu. Kula butuh saeutik bae karoko ieu. Teu cak malaikat teu. Aya teh bohong atuh Rasul. Nabi bohong atuh berarti aya seuneu mah. Bahlul cak malaikat. Ente mah pan teu mawa seuneu ka dieu. Jas seuneu neraka mah dibawa ku masing-masing jelema. Di duniana nyana mabok, teh ka neraka mawa seuneu mabok. Di duniana zina ka neraka mawa seuneu zina. Di duniana disogok 10.000 ka neraka ku duit 10.000 cek ini 10.000 ieu moal kebal panas ya bego ieu sih gade saya lunggeus banggeus si gade kula pangan nyaritakeun hukumna doang haram berat jasa. Urang sok nyaritakeun sogok menyogok ka pabrik haram, nyaritakeun sogok menyogok ka instansi, dek jadi guru kudu nyogok jadi kepala nyogok, eta teh seuneu horenganna. Urang teh dek jadi PNS nyogok, jadi DPR mah nyogokna ge teh cukup 1 juta 2 juta, miliaran nyogokna seuneuna gede jasa. Nu pangheulana dikerebekeun di neraka jahanam DPR. Wah kiai cenah ulah sok sombong, aing mah sombong lah. Jalain aing ngomong eta mah pidawuh Kanjeng Nabi. Ja Kanjeng Nabi ar-rashi wal murstati finnar, manya bohong Kanjeng Nabi, ja aing mah percaya saka ucapan Kanjeng Nabi. Cek DPR teh ulah sok kitu cenah kiai saha nu nyaho ka BGJ salat aing mah teu nyaho sia salat, teu nyaho sia teu salat, nyahona ucapan Kanjeng Nabi. Aya teh cenah udah dibere kiai teh ka neraka bego. Ai kiai kabere tante aing mah gede. Kaberena. Udah beres ya Pak ya. Macam sih ada, awas. Segedeng deui bakal pilpres. Pangheulana sasaran kiai. Nah, kiai geus ngipas bae tarima ulah ya. Tarima ulah hok apa jagana. Duh, lumayan geus sebenarnya. Ai ditarima sin kana neraka, ai ditarima hoong. Insyaallah. Pan masyaallah pan tolol. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu kaopat adalah wa tasilar rahimah, jambungkeun rahim. Rahim teh sok di manaan garib yakni zawil kurba. Nu mantak ka dituna beberean. Beberean teh nu pertama abaka, nu pertama ummaka, nu kadua abaka, nu katilu ukhtaka, nu kaopat akoka, nu kalima adna summa adna. Eta teh maksudna nyambungkeun rahmi ulah wa ka mere ka batur, indung urang heula ai deuk mere mah. Ulah wa ka batur mah heula, mak. Ulan, naon nu dibutuhkeun ku mah? Maksud sia naon ieu? Ulah boga duit di 10 juta deuk beberean ka mah kieu bae malah ulah hese-hese tah dibere duit ku kula 20.000 sasebeutna mah. Cak mah aing teh sia ieu nu edan. Oh jasa boga duit 10 juta bere 20.000. Aju bahasana tah mah geura kalesoran sasebeutna. Mahi ka naon 20.000. Tah eta urang ceplak teh ku situ tolol tah. Kudu mah lain kitu mah ieu teh boga duit 10 juta kula. Lantaran kula hayang birrul walidain ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi
Kangjeng Nabi yadul ulya al-mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama tasaha cak Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhaka summa adnaka adnaka mimih kasasahaka mahla mantap kula ieu dek beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu. Ayo gerak. Hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah emak ieu hayang sabara duit hayang dibelikeun naon. Mama yang beli mobil. Mah kurang atuh mah. Beli mobil. Entah di mana tuh beli mobil. Isi mah ieu mah yang mah beta 10 juta tah. Geus satu nuhun. Bu. Anak aing puara amat. Nuhun jasa. Sebenarnya aing mah teu butuh naon ku bager-bager teuing bisi boga anak. Hadena di pasantrenkeun baheula mun disakolahkeun macan puguh ieu budak kos kitu. Ieu mah berkat ku masantren we baradanan budak nuhun. Aya tadi cepat nu mere kitu. Ieu mah ka emak bae nanya, "Ma, aya anak nu kitu tah?" Arah mati balik. Waalaikumsalam. Mak, aya keneh duit. Dibalik ku ari. Nu kudu ka emak, endahan emak dicok-cokokan deui. Pangeus kamari, kurang keneh mak. Nomor kedua abah urang. Beuh, inget ka abah kula mah almarhum. Ngeunahkeun ka abah mah babari. Dek lebaran ka abah mah babari jasa. Pak, ulah ayo milu jeung kula ka toko. Dek mah hayu disalin ku kula. Diajak ka sabar subur aing mah embung ka kokos kitu mah mewah teuing. Hayang ka mana tuh anu ngemper bae. Henteu ieu mah ka toko embung aing mah sieun teu soledat. Urang lembur bapak gitu, ayo tuh gak ngemper, ayo milih naon. Paling jago cak almarhum abah, milih nak baju hideung celana hideung. Geus abah mah sakieu geus alhamdulillah. Kopiah bah, kopiah hideung. Sendal bah, sendal hideung. Barang dipake teh percis kos juri ge we. Babari kan tuh ka abah mah. Beres, balik. 5 poe deui kan ka puasa. 2 poe deui ka puasa datang. Waalaikumsalam. Bah, baju teh geus dipake. Can pamajang lebaran. Ai gabah aya keneh, Bah. Gabah di mana? Di leuit teh aya keneh. Tuh aya gabah. Kuku udah jualnya. Jangan tuh, jangan bulan puasa, Pak. Ya, baju geus dibelikeun, apa mah calan geus dibelikeun. Lah gabah dijual bae kukulanya. Terus kumaha sia bae, dia mah bager jasa. Dijual taton kabeh geus tuh. Bu anak aing meulikeun bager jasa. Baju hideung, celana hideung, geus deui bageurna. Ai biasa gabah ka mana dijual punya ada saton. Eta si nu edan bapana teh anakna coba yeuh. Tuh. Enggak ngeunakeun ka bapa teh kos kitu. Kurang mah bisa da kos kitu teh mah ojol leuwih teuing da mah. Tah, ieu silaturahim nomor katilu dulur awewe sebab dulur awewe mah kadang-kadang ditoler-toler pan ku salakina kurang dibere ku salakina urang boga milik lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi dulur awewe tiheulakeun kakarak dulur lalaki kabelah dituna summa adnaka sok saha nu kurang dibere kakarak kabatur zawil kurba silaturahim melalui beberean belah dieuna urang teu bisa beberean teh boga ge tanaga dulur urang ngabutuhkeun tanaga emak urang heula bapak urang kakaraka dulur kakaraka nu sejen wawasan emak urang butuh penerangan wawasan ka emak heula ka bapak heula ka dulur awe ka dulur kakaraka nu sejen urang nuturkeun Kangjeng Nabi mah rapi ieu mah jauh dek dikiriman hese dan lain sebagainya atau urang na teu boga cukup baik alamatul hayat nyieun surat mun kuari mah meureungan SMS teu boga HP na ge aya jelema tatanggana atur salam ka adik kulanya bejakeun alhamdulillah kakak di dieu saralamet sararehat
ieu mah atur salamna bae can waka boga kikiriman datang ge moal waka lantaran keurada darurat salamna bae jeung doana masyaallah ieulah silaturahmi antas silaturahimah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tah ieu teh urang sanggeusna digolerkeun di jero kuburan nu milu ka jero kubur iwal fi amal yatba'ul mayit salasa nu nuturkeun ka mayit tilu nomor kahiji ahlina kabeh milu bapak ma dulur anak incu tapi balik deui nomor kadua maluhu hartana kabeh milu mun boga mobil kadang ka kuburan tapi balik deui nu hiji wa amaluhu milu jeung urang ka jero kuburan ketika geus aranggeus kubur baralik urang didatangan ku malaikat munkar nakir bakal ditanya nu ngajawabna adalah amal urang persiapkeunlah ibu-ibu bapak-bapak jang jawaban di jero kubur nu urang hirup moal lila deui isu pageto minggu hareup bulan hareup pasti jasa nu hayang nu embung pasti maot bakal datang nu sadar nu teu sadar paek bakal jadi bae nu mantap urang hati-hati ti ayeuna nu boga qodoaneun salat lalaunan qodoa nu boga kodoaneun puasa lalaunan kodoa nu kira-kira aya harta encan kazakatan geura kaluarkeun zakatna rapihan awak urang mujalasah lah jeung ahli Allah ririunganlah jeung ahli Allah saminggu sakali ngaji ka ahli Allah ngaji ka jelema nu geus wawuh jeung Allah di mana bae lantaran eta bakal nulungan jaga di akhirat ketika orang kesulitan ahli Allah mah pan begitu titah ka sorga nyana neangan heula muridna moal waka ka sorga mun muridna encan kadeuleu ngahiji ngagulung nyana mah kajen pandeui nu penting salamet kabehan lamun engke urang teu ngahiji jeung ahli Allah deuk saha nu nulungan urang ngahiji jeung tukang adu kotok mah di ditu sia kumaha ye beng kumaha makan neraka sia atuh aing deui bandarna wah deui atuh urang memang di ditu lagi kieu meureunnya atuh ngan atuh pan panas di neraka teh ieu sing hade kudu nu bisa di dunia dia butuh tutulung nu nulungan di akhirat ge kitu kae tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan nu sabenerna mah di luar dugaan ulah manis ngomong baik malam Kemis urang ngajak kakak Haji Agus di Cikarang Haji Mamin di Cikupa Haji Pendi di Pondok Haji Rosidi di Ledug Adang Banser diajak kukula orang tahlilan ke Mangkarta lantaran orang akrab biasa hayu diperkirakan kukula mah paling ge 50 atau 100 barang jol datang ka dieu loba jelema isi jelema teh juri je kulanya loba aman loba jadi di luar dugaan teu aya pikiran ngaji ceramah kitu aya tahlilan selesai baik tapi dikersakeun ku Gusti Allah seperti kieu nah ieu mah hiji urang eling-eling ka Mang Ata maot berarti ulang ge bakal maot dua salila hirup urang di alam dunia horeng hijian teh jeung orai jeung kala jeung bayonggong sing hade supaya salamet nomor katiluna nu ku urang tadi dicaritakeun urusan hukum-hukum bakal mawa dampak ka akhirat mawa seuneu masing-masing sanajan engke di akhirat di nerakana bareng seuneuna beda si ieu mah panas si ieu mah setengah si ieu mah setengah tergantung kumaha amal perbuatan di dieuna. Urang doakeun terakhir mudah-mudahan Mangkarta dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere naimul qabri ku Gusti Allah jeung karuhun-karuhun urang khususna urang dieu bapak-bapak urang emak urang tetangga urang anak urang mamang uang nunggus maraot mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah dicaangkeun kuburanna tur dilegakeun dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah urang anu can maot ketika maot mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah doa anu kadua lantaran aya nuju bulan pamajikan Mansur murang doakeun mudah-mudahan aya dina
kasalametan disalametkeun nu ngandungna disalametkeun nu dikandungna dijadikeun hamba Allah anu manfaat fi dunya wal akhirah bi barakati ubil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna. Allahumma ya qadiyal hajat Allah